Bismillahirrahmanirrahim. Watsani sareng ari anu nomor kadua. Nomor kasabaraha nomor kadua tentang nomor kadua di mana? Tina itu anu halaman 17 ya. Ammal lawati tada'u eta ayanya halaman 16 panghandapna ammal lawati tada'u itu kan jadinya teh ta'malu minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan handapna nomor kahijina fa ahaduha hiji ngabahas poin nomor kedua. Dengan bahas poin nomor kedua gitu ya. Ada bisi kerok, bisi bingung gitu. Mimma eta tetep tina perkara tada'u anu kudu ninggalkeun anjeun kana itu umat. Huwa ari itu sani antahdhara eta yen mikarempan anjeun min antakuna tina yen bukti anjeun wa'idan eta anu mituturan atanapi nu mamatahan wa ildon nuni tuturan atanapi nu mapa tahan wa mudzakiron jeung anu ngelingan anjeun kudu mikarempan di mana anjeun jadi jalma anu sok mamatahan batur nu sok ngelingan batur kudu sieun kunaon li annafihi karena saestuna eta tetep tina kullun wa kul wa idon wa mudzakiron afatan ari pancabahaya kasirotan anu loba kudu rempan urang sok mamatahan batur, urang sok ngelingan batur, kudu sieun naon sababna lantaran anger sanajan urang mamatahan batur jeung ngelingan batur teh loba bahayana teh. Illa kecuali antak mala yen ngamalkeun anjeun bimakana perkara takudu nu ngucapkeun anjeun awalan dina mimitina sumata itu tuluy mituturan anjeun bihi kana itu mah annasa ka manusa kajaba lamun anjeun sameme ngobrol oge geus ngalaksanakeunana kakarek diomongkeun ka batur dielingan ka batur mamatahan ka batur jadi memang berat nya da urang kudu jadi contoh heula fatafakkar maka kudu gawe tafakur anjeun fi madina perkara kila nu dicarioskeun itu emak li Isa alaihi salam ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam lapan ya bna Maryam id nafsaka seterusna ya bna Maryam hei putrana Maryam saha putrana Maryam teh Nabi Isa teh putrana Siti gaduh raman teh henteu kamari dibahas pisan tah dibahas pisan eta teh jang ngabuktikeun tanda-tanda kakawasaan Allah ka kaum-kaumna Nabi Id kudu mituturan anjeun nafsaka kana diri anjeun. Putrana Maryam Nabi Isa anjeun kudu ngelingan kudu mamatahan
kadiri anjeun. Fa in ta'adot maka lamun mituturan itu nafsu faidi tak kudu mituturan anjeun annasa ka jalma-jalma. Wa illa jeung lamun ta'id nafsaka lamun teu mimituran kana diri sorangan fastahi tak kudu ngarasa era anjeun mirrobbika ti pangeran anjeun. Hei Nabi Isa sameme anjeun mamatahan ka batur teh mamatahan heula diri sorangan. Lamun anjeun geus mamatahan ka batur kakarek mamatahan ka manusia kanu sejeuna. Cenah lamun anjeun teh teu mampu fastahi mirrobbik anjeun kudu izin ku pangeran anjeun. Wa ini betulita jeung lamun dibalayan anjeun bihadal amali kana ieu amal fahtariz maka kudu ngariksa anjeun an khoslataini tina dua tingkah. Mana wae nu dua tingkah teh al ula ari nomor kahijina anita kalupi eta tetep tina kasulitan fil kalami dina nyarios bil ibarati ku pirang-pirang bahasa wal isyarati jeung ku pirang-pirang isyarah wa tomati jeung pirang-pirang perkara anu aneh. Jadi tomat teh eta teh perkara aneh. Tomat. Wal abiyati jeung pirang-pirang bait. Wal asy'ari jeung pirang-pirang syairan. Li anna Allah Ta'ala karena saestuna Allah Ta'ala yubgidu eta bendu Allah bakal bendu Allah al mutakallifina ka pirang-pirang jaman nu kataklif sulit wal mutakallifu jeung ari jaman nu kataklif anu sulit al mutajawiju eta nu ngaliwat anil haddi tina batasan. Ya dulu anu nuduhkeun itu mutakallif ala khorobil batini kana runtuhna hate runtuhna batin wa ghaflatil qalbi jeung pohokna hate wa makna tadzkiri jeung ari nu dimaksud ku eling ayat kuro eta yen eling nyaritakeun saha al abdu hiji hamba narol akhirati kana seuneu di akhirat neraka akhirat wa taqsiro nafsihi jeung lalaworana dirina itu abdu fi khidmatil khaliqi dina ngaladen kadat anu nyiptakeun nya eta Allah. Wa yatafakkaro jeung kudu tafakur anjeun fi umrihi dina umur abdu fi umrihi dina umurna abdu almadi anu geus kaliwat alladzi anu afna anu bakal ancur itu abdu hu ku itu ladi fima dina perkara layaknihi anu teu pantes itu mah hi ka itu abdu. Tapakuran umur anjeun nu geus kaliwat nu bakal ngancurkeun ka diri anjeun sorangan nu teu pantes nu teu manfaat
wa yatafakkaro jeung gawe tafakur itu abdu fi madina perkara baina yadaihi nu aya di antara dua pandanganna itu abdu minal aqobati tina pirang-pirang tanjakan min adami salamatil imani tina teu salametna kaimanan fil khotimati dina panungtungan keur waktu hirup sabaraha taun make iman ngan dijadikeun kaulinan kaimanana palebah rek maot imanana wa kaifiyati halihi jeung dina cara tingkah lakuna abdu fi qabdi malakil mauti dina dicabut ku malakul maut ku malaikat pencabut nyawa malaikat Ijroil wahal yaqdiru jeung naha bakal mampu abdu ala jawabi mungkarin wa nakirin kana ngajawab pertarosan malaikat mungkar wa nakir cantan itu nya atuh wayah tama jeung narima bingung abdu bihalihi kana tingkahna abdu fil kiamati dina poe kiamat wang waqifiha jeung pirang-pirang tempat cicingna di kiamat wahal yakburu jeung naha bisa ngaliwat itu abdu anis siroti tina jalan saliman bari anu salamet atawa yaqou ancrub tumiba itu abadu fil hawiyati dina neraka hawiyah. Nah urang teh bakal disalametkeun atau urang teh bakal pilabuheun. Nah urang teh disalametkeun atau dicilakaeun. Ibarat urang numpak kana mobil teu bisa mastikeun bahwa urang bakal salamet di jalan jeung teu bisa mastikeun urang bakal cilaka di mana? Di jalan. Wayastamiro jeung narima tumerus naon dikru hadhil asya'i nyaritakeunana ieu pirang-pirang perkara fi qalbihi dina hatena abdu fayuz iju tuluy gelisah itu abduhu kana itu dikru hadhil asya an qarorihi tina kasenanganana abdu fagilianu hadihin nironi maka ari ngagolakna ieu pirang-pirang neraka ngagolakna panasna wa nauhatu hadihil masaibi jeung nyeungceurikanana ieu pirang-pirang musibah ngagoakna tina sabab ieu musibah aya ngagoak ngacerit nyeungceurikan yusamma eta dingaranan itu dzikru tadkiron kana eling wa itlamul khalqi jeung ari mere nyahona makhluk wa itlauhum jeung ningalina makhluk ala hadihil asya'i kana ieu pirang-pirang perkara wa tanbihuhum jeung pepelingna itu makhluk ala taqsirihim kana lalaworana makhluk wa tafritihim jeung tegesna lalaworana makhluk wa tabsirihim jeung ningalina makhluk bi'uyubi anfusihim kana pirang-pirang kaaiban dirina sorangan dirina makhluk litamusa pikeun supaya kena
makhluk hararata hadihin nironi kana panasna ieu neraka ahlal majlisi ka ahli diu wa tujzi'a jeung gelisah anjeun putar wa tujzi'ahum jeung gelisahna makhluk tilkal masaibi kana pirang-pirang musibah liyatadaroku supaya nyusulan makhluk al umroh kana umur al madiyah anu geus kaliwat bi qadri taqati ku saukuran kamampuanana wa yatahassaru jeung ngarasa hanjakal itu makhluk alal ayyamil kholiyati kana pirang-pirang poe nu geus kaliwat. Maksud kholiyah di dieu teh naon? Poe anu henteu bermanfaat, poe anu henteu berguna. Fi ghairi taatillahi ta'ala dina salianti taat ka Allah ta'ala. Wa hadhil jumlatu jeung ari ieu kesimpulan ala hada tariqi kana ieu jalan yusamma eta dingaranan itu tariq wa'don kana pitutur mituturan kama seperti perkara lauro aita lamun ningali anjeun annasaila kana cai caah qad hajama eta nyata datang itu sail ala dari ahadin kalemburna hiji jalma wa kana bari bukti itu ahad huwa tegesna itu ahad wa ahluhu jeung keluargana itu ahad fiha eta tetep dina itu sail dari fatakulu teras ngucap anjeun ihdar al hadra ihdar kudu sieun sanyana anjeun al hadra tegasna kudu sieun kalawan sanyatana firru kabur aranjeun minasairi tina caah firu kudu kabur aranjeun minasairi tina caah wahal yastahi jeung eta naha narima hayang naon qalbuka hate anjeun pi hadhil halati dina ieu tingkah ya teuing kabayang keur waktu caah sok hek urang aya di dina sagala rupa dirinya harek cicing urang atau rek kabur firru kabur ulah cicing geus apal picilakaeun ulah cicing kabur nyingkah antuh biro kana yen waspada anjeun sahibadari kanu boga imah khobaroka kana berita anjeun bitakallufil ibarati kumaksa pirang-pirang bahasa wan nukati jeung faidah wal isyarati jeung pirang-pirang isyarat fala tastahi teras teu mikahoyong anjeun albattata sama sekali fakadzalika maka etanya kitu deui halul waqidi ari tingkahnya zaman mituturan payam bagi maka narima priyogi naon ayyajtaniba yen ngajauhan itu wa'id hak kana anu kabeh urang teh apal awas urang cicing di dinya mun urang nyebut awas urangna oge kudu naon nyingkah ngabejaan batur bari urangna apal di gambaran ente keur di
jero plaza teu apal di luar teh kumaha kondisina ngan saukur cek NTT pedah cek batur bieu ganeng nu laleumpang keur hujan aya nu ngobrol itu di luar teh hujan ibu bari urang teh teu apal di luar teh hujan atawa henteu atawa di hareup aya picilakaeun urang teu apal di hareup aya picilakaeun ujug-ujug ngomong we ka batur awas di picilakaeun geuning terang ya prediksi we apal kudu apal wal khoslatu saniyatu jeung ari tingkah nu kadua alla takuna eta yen teu bukti naon himmatu ka cita-cita anjeun pi wa'dika dina mituturanana anjeun ayan aro eta yen datang saha al khalqu makhluk pi majlisika dina majlis anjeun aw yudhiru atawa ngadohirkeun itu makhluk al wajda kana pamendah waya suku jeung ngamasyakatkeun makhluk asyaba kana seragam pakaian liukola kana supaya dicaritakeun naon dicaritakeun teh lapad nikmal majlisu nikma duh kacida alusna naon al majlisu tempat diu hada ari ieu li anna kullahu kana sanyana sakabeh hada mailun eta nu condong lid dunya kana ya we ngaji na mah ngaji ngan disibukkeun ku make seragam mau seragam kudu alus nah leuwih condong eta teh kana dunia lain kana ngajina atuh syukur-syukur seragamna alus ngajina oge naon alus wa huwa bari ari ieu mail ya tawalladu eta bakal ngalahirkeun itu mail minal goplati tina poho ka Allah bal balikta yang bagi narima priyogi naon ayakuna yen buktos naon azmuka pamaksudan anjeun wahimmatuka jeung cita-cita anjeun antad wa eta ngajak anjeun annasa ka manusa minad dunya tina dunya ilal akhirati menuju ka akhirat ngajak anjeun ka manusa teh minad dunya tina ninggalkeun urusan dunia ilal akhirati menuju akhirat wa minal maksiati ye penting ye maksud jeung cita-cita urang teh ieu di antara tugas urang teh ieu kadua tugasna teh naon wa minal maksiati ila taati urang kudu ngajak tina ninggalkeun maksiat ngajak kana naon taat wa minal hirsi ila juhdi ngajak tina ninggalkeun kadedemes kana dunia ila juhdi menuju kana juhud wa minal bukhli jeung ngajak tina ninggalkeun sifat korek ila sahoi kana supaya bageuran wa minasaki jeung tina ninggalkeun kamangmangan ilal yakini kana kayakinan wa minal goplati jeung tina ninggalkeun poho ilal yakdoti kana nyaringna hate berarti eling nyaring hate eling ibarat as-sholatu khairum minan naum ari salat eta leuwih hade daripada sare kan geus pasti salat leuwih hade daripada naon sare geus jelas salat leuwih hade daripada maksudna naon al-yaqdatu ila sholati ari nyaringna urang pikeun ngalaksanakeun salat jadi hudang pikeun salat eta geus leuwih hade daripada sare mana komo atuh salat nama geus jelas leuwih hade daripada sare hudangna pikeun salat itu geus leuwih hade daripada sare
Wa minal gururi jeung tina ninggalkeun katipu ila taqwa kana takwa. Naon gurur teh? Katipu kaulinan dunia. Nepikeun kacul teu daek ngaji, teu daek salat. Tara puasa da kajongjonan. Katipu tah. Wa tuhabbiba jeung hobi nika cinta anjeun ilaihim ka itu nas al akhirata pikeun akhirat wa tubghido jeung nika bendu anjeun ilaihim ka itu nas ad-dunya karena urusan dunia wa tu'allima jeung ngawurukan anjeun tugas ya. Hum ka itu saha nas ilmal ibadati kana ilmuna ibadah wa zuhdi jeung juhud. Wala tagurro jeung ulah katipu anjeun hum ka itu nas bi karomillahi taala kana bageurna Allah taala azza maha agung wa jalla jeung maha luhur wa rahmatih jeung rahmatna Allah. Ari kitu kumaha li anna goliba karena saenyana kagalibanana pitoba fitibaihim dina watakna itu nas azzaihu eta lacut an manhaji syar'i tina jalan syara wasaiu jeung ngalakonan pi madina perkara layardo nu teu ridho sa Gusti Allah taala bihi kana itu watakna karakterna manusia mah kitu hayangna teh naon ngalakukeun dosa, hayangna teh teu ngaji, hayangna teh teu salat, hayangna teh jauh tina agama, hayangna teh bebas hirup itu. Wal istis'ar wal istitharu jeung ti soredat bil akhlaqir radiyati kana akhlak anu goreng. Fa'alki maka nibakeun anjeun kudu nibakeun anjeun fi qulubihim dina pirang-pirang hatena itu nas ar-ruba kana sieun tah urang teh kudu ngabejaan ka batur ar-ruba kana hate jalma-jalma teh ar-ruba kana sieun warawi jeung nyingsieuna anjeun hum ka itu nas wa hadir jeung meremikasieuna anjeun hum ka itu nas amma tina perkara yastaqbiluna anu maradap itu nas minal makhawifi tina pirang-pirang dipikasieun wala alla sifati batinihim jeung boa-boa dina pirang-pirang karakter batina itu nas tatagoyaru eta bisa barobah sok we elingan sok we ajakeun kitu oge sugan we naon roba la alla sifati batini him tatagoyar wa muamalata dhahirihim jeung muamalah dhahirna itu nas tatabaddalu eta narima gaganti. Wa yatadhaharu jeung ngadhahirkeun itu nas al-hirso kela tatabaddalu eta narima ganti itu muamalah wa yatadhaharu jeung ngadhahirkeun itu nas al-hirso kana kadademes warugbata jeung kana resep taati dina taat jadi tibalik tah jadi resep naon ibadah kada demes kana taat war rujua jeung kana balik anil maksiati tina maksiat balik eureun tina pamaksiatan wa hada jeung ari ieu tariqul wa'di eta perjalanan mituturan wan nasihati jeung nganasehatan berarti urang teh kudu gede kasabaran ngajak batur nu teu daek ngaji jadi ngaji wayana sing sabar gitu meureunnya kudu sabar
Wa kullu wa'din jeung ari saban-saban pitutur layakunu eta teu bukti itu kullu wa'din hakada eta nya kitu deui inget ka itu nas bahwa maka ari itu kullu wa'din wabalun eta jadi bencana. Jadi bencana kasa alaman kajama kola nu ngomong si man kana emak wasami'a jeung ngadenge si man kana emak bal balik tak kila dicarioskeun naon lapad innahu gaulun innahu saestuna itu kullu wa'din gaulun eta jadi ka riut naon atunya hantu wasyaitonun jeung setan yadhabu anu indit itu setan bil khalqi ka makhluk anit tariqi ti jalan wa yuhliku jeung ngancurkeun itu setan hum ka itu khalqu fayajibu maka wajib alaihim ka itu khalqu naon ayyafirru yen kabur itu khalqu minhu ti setan li annama karna sanyana perkara yubsidu anu ngaruksa saha hadal qail ieu anu nyarita min dinihim tina agamana khalqu la yastatiu eta teu mampu bimislihi kana pantarna itu hadal qail saha asyaitonu setan. Waman jeung ari saha jalma kanat eta bukti lahu eta pikeun si man naon yadun kakawasaan wa qudratu jeung kamampuan mun mampu mun kuat boga kakawasaan maka yajibu wajib alaihi kasih man naon ayyuzila yen nurunkeun si man lahu kana hada an mana biril mawaidi hadal qail an mana biril mawaidi tina pirang-pirang mimbar pitutur anu teu pantes ngobrol mah ai kurang boga kemampuannya ka kawasan tuh turunkeun eta itu turunkeun wayang naujeng nyegah si jamahu kana ieu hadal qail amatina perkara basyaro anu ngalakonan si jamahu kana itu fa innahu karna sanyana itu ayunzilahu min jumlatil amri eta tina kasimpulanana parentah bil ma'rufi kana kahadean wan nahyi jeung kasimpulan tina ngalarang anil mungkari tina pamungkaran eta meureun di sisi lain naon ngelingan batur mamatahan batur teh meureun aya manfaat aya madaratna lamun urang teu bisa nyontoanana manfaatna batur kaajak robah tapi madarat moal mungkin aya lamun urang geus bisa ngamalkeun kana naon diomongkeun ku urang tah eta teh hesekna teh luar biasa beratna teh luar biasa keun dangarana oge perjuangan pengorbanan doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la